Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya patepung dangu deui sareng bosna Cangehgar. Naon eta teh ka? Bobodoran Sundana Cangehgar. Ieu cariyos sapertos biasa, penting teu penting dangukeun we lah. Tah ku kituna bosna Cangehgar sapertos biasa disanggakeun ku alpukahna saderek nyeri huntu naha sok ngegel sapatu ubaran bae ku batu takol ku halu dagor ku palu puasia obat nyeri huntu palu jaminan mutu spes iklan. Pemirsa sadaya urang dongengkeun nu hae cariyos keluarga Ceetik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ka naon wae nu ayeuna janten, naon namina teh nu dipi gaduh, naon wae anu dipi kahoyong. Insyaallah tos janten kenyataan. Amin. Jigana nuju bunga, Ibu berarti nah Justru henteu. Agege malihan mah cenah kakupingan ditonjok kuno gelo. Tadi payun nuju meser ieu nan meser ka warung. Di Yomar. Nuhun janten di payun tah kaluar ti Yomar teh jual pas malik bade kana mobil. Beledug teh. Bari jarawokan. Gara-gara maneh sia cenah. Kan anu kaimut kuno gelo mah anu terakhir kejadian manehna pas sameme konslet. Biasana nya. Misalnya manehna terakhir nate nyeri hate ku awewe misalnya. Tah nu kainget kumaha teh eta detik terakhir eta. Jiga nama pedah nembe teh gege dikupluk. Bu, nya jigana si eta pernah boga masalah jeung nu dikupluk. Jelema nu dikupluk. Nya. Sajan-sajana mah papaliwat ge hare we. Eta teh. Biasana mah. Tapi sok panggih jeung nu gelo eta teh. Parkir teh si eta teh dihareupeun kadang tara ngagedor, tara naon cicing we. Ari bieu mah jojol nangtung. Celebret teh kana pipi. Aing benyut. Rek nenggel sieun ditusuk. Da kagok nu gelo. Nya. Da meunang ku meunangna cek batur teh mane mah geleuting nu gelo. Eleh ku elehna mane mah eleh ku nu gelo. Jadi bingung. Rek serba bingung weh nyeri teh rek nenggel teu bisa Bu. Tah eta jelema anu disebut hampuraeun atawa maklum. Nya. Jelema lamun geus dimaklum tah nu gelo. Jadi misalnya maklum si eta nu gelo, tah lamun jelema geus dimaklum nu gelo. Iya sih. Eta terus abi laporan berarti tadi teh ka kantor polisi. Nya, ka polsek didinya. Langsung dah kumargi meresahkan. Lamun ngajelbetna ka abi nu tahan pukulan Habib mah. Kabib. Ya Kabib. Lain Habib batur dari salah ngerti. Kabib. Nya Kabib. Umar Gedop. Lamun teu McGregor kan abi mah tahan, Bu. Iya. Iya jar nu gelo nu ninggang. Ninggang nu gelo misalkan ka ibu-ibu sok tiga ka Bu Eti. Celebet ku Bu Eti rek di kumaha. Mah bakal naon teh ngelit. Oh. Hai. Awas kakak. Jal dihanca. Mana jadi jiga waringin suksang gitu. Cek batur teh ieu nu gelo naon jeung si ibu. Buset sisi jalan. Hai. Awas kakak. Mari aliber. Ditinggal itu pakai seling. Jiga angling Dharma. Nah, cenah jual bisa aliber. Ditanya teh ku polsek kunaon ibu? Kagok gelo. Mesaruana we. Tah, abi teh laporan tadi teh Bu. Nya. Laporan teh da bingungnya maksudna teh henteu di BAP kan laporan mah kedahna aya nu tertulisna gini Bu nya. Nah, kejadian. Iya mah teu. Si polisi teh bade pengaduan naon ieu? Pak, abi ditinggal kuno gelo seuri si Oman. Nu mana cenah? Kan nu jabrik nu galing. Oh, heuh.
kumahanya jadi bapana teh jawabanna teh kumahanya. Aduh. Nya abi ka dinsos ya tun ke laporan lah urang angkut teh cenah. Nya, padahal mah eta teh Intel. Awalnya Intel nenggel abi naon salah abi. Pada mereka tinggal di total. Hamburannya goblok Intel. Lamun nya teh jelema teh salah ditenggel. Mereka tinggal di total gitu kelona. Jadi batur teu curiga. Lamun abi teh bandar naon gitu nu psikotropika tah Nya, wajar. Ieu mah keur meuli. Iya pangabutuh diomat. Itu dina dadana teh ya penyadap teh. Cek mana teh tinggal mereka tinggal di kelona. Eta teh anu dina kijang teh aya teh. Kijang satu tinggal we lah mereka tinggal di kelona. Jebledak gitu. Geus nenggel teh nepi ka sabeuleunana teh suga nyerenteng deui henteu. Beres gara manes ya. Jol malik we. Lempang tiis. Jika Miss Indonesia lempang ka ditu. Hai maneh. Halo. Tah nu pika sebeleun bapak-bapak di dinya Bu nu keur nalongkrong nu keur ngupat nu keur siduru naon tadi teh da enjing-enjing ka jantenanana. Jol kieu dikumahakeun nu gelona aing nu ditenggel mah lain dikumahakeun nu tong diheureuyan. Nah nya eta teh interpretasinya gitu jadi disangkana urang ngaheureuyan. Padahal parkir lahan Yomar. Sanes lahan nu gelo parkir ngaheureuyan sugan kan aya geuning bahasa lamun puntennya aya ODGJ lah nu gelo teh maksana mah. ODGJ teh sok di ha kieu. Ieu mah henteu. Henteu. Nu gelo kita mudah leutik kok. Nya kapungkur mah geuningnya sok gituan. Tapi mah henteu. Kenal henteu. Kontak mata teu aya. Ieu mah pas malik, Bu, kureuasna teh ngapurinya ya tuh tah. Pernah tuh ibu ditenggel. Nya, jadi jika aya ngapurinya panon teh. Ngaburi cak teh. Pas nempo suga teh jelema atau tukang parkir anu mabok gitu tah. Anu resepnya gitu. Nya, olahraga isuk-isuk. Nya resep. Nu gelo ieu mah gitu. Dina hate teh galau tadi teh Bu. Nah, nya tuh kan gabruk bau galona teh. Lamun papuket deui bau. Entong lah rasa. Atau mana hati geus pek gitu. Sebenarnya mana hati teh bangga. Nu kieu atuh nu jadi nu gelo mah. Kieu atuh ari jadi nu gelo cenah bari ngaliwat. Aduh. Tapi emang kalakuan nu gelo teh ararane. Aya baheula di Sukabumi si atret ngaranna teh. Ya. Jadi 2 langkah maju, 4 langkah mundur. Sebutnya si atret. Sok ngomong kaca cermin. Jadi maksud manehna mah jadi jika naon teh kaca spion mobil. Ya. Jadi manehna maju 2 langkah, mundur 4 langkah. Sebutnya si atret. Jadi memang lain maju, lolobana mah mundur. Jadi maju 2 langkah. 4 langkah mundur. Saya tahu lamun tret rekamanna ka Bandung ieu posisi Cianjur ya. Napi teh ka Sukabumi. Ana mundur. Si atret eta mah Aya deui lamun di ditu mah henteu ngaganggu di daerah Padasukanya. Duka pernah nyarios ka ibu kapungkur abi. Aya si Timan. Eta mah resep ngumpul kuntung. Hayo we ngenyotan kuntung. Asli. Pinu satas sakarung meureun lain satas sakarung. Eusina kuntung. Kapas teh geuning kuntung. Tah, tapi mung kuntung keretek. Kuntungna teh nu aya busa. Amis meureun. Oh. Jadi dikituan gitu. Eta mah teh ngaganggu. Ai nu bieu mah. Aya mauneh baheula mah. Mauneh mah sok cicing di pos satpam, pos ronda. Kamu ditanya teh sok ngobrol, "Mak, ka mana?" Apening aplu. Apening aplu teh naon jo apening aplu. Apening aplu. Anya dengaran lagi nu gelo. Aya nu ngagugusur ieu geuningan ngagugusur mobilan leutik nya aya nu ngagugusur barang naon bobonekaan kadang aya lamun nu di alun-alun tah
Eta mah eta teh kapungkur nama jalmi aya eta teh. Nu gaduh studio foto di alun-alun. Ya. Teh tapi kan dienakeun jadi masalah. Jadi masalah. Oh. Kela ya ibu keur tek vokal. Halo. Halo. Nuju tek vokal. Lain seserian keur tek vokal. Saha eta ibu? Iya teh pencipta lagu, naon teh arranger. Saha? Babaturana naik baheula mah. Ibu teh keur tek vokal, siapa lain seserian wae. Keur tek vokal. Tek vokal yuk. Lain dia yu teh hayang ngajak didinya keur tek vokal. Geus saya dengerin di YouTube. Ya, assalamualaikum. Guys, assalamualaikum. Nginain gumujengna ibu. Gitu, tah. Sarwa ieu nu nelpon teh nu ODGJ. Nu gelo. Tapi ayeuna mah sebatan kanggo nu gelo teh kenging nyebunya saurna ku dinsos teh. Sebenarnya mah eta mah hanya penghalusan. Janten ODGJ ya, ayeuna mah atau misalnya ulah nyebut cacat tapi penyandang disabilitas. Ya lebih ke penghalusan, eufemisme. Tapi sebenarnya mah lain masalahku bahasa, lain masalahku sopan teu sopan, ku perlakuan. Omongan mah tepati laku. Tapi sikap tingkah laku orang adab cep GGT mah. Ya. Boh eta nu gelo, boh eta nu kurang, tetep urang teh memperlakukan manehna sebagai manusia. Tah eta nu penting nama. Ari penyebatan mah kadang kan sok aya misna teh urang teh nya. Kadang jelema babaturan disebut nu gelo, aya anu gelo beneran sebut ODGJ. Nya ni sopan. Babaturan sabener-bener sebut anjing. Nya laras. Pada anak jelema. Nya. Jadi eta mah perlakuan. Adab lah, adab nu sopan. Laras. Da kata anjing mah hanya bermasalah dina intonasi. Nih kota apa lah Abi apa? Abi teh sarang ibunya ngekos di dia teh 2.000. Anggaplah mulai caket sarang ibu namanya 2010 lah gitunya. Da sate acana mah ibu teh. Tapi kan materi eta teh menang 100 juta. Leres. Duit 10 ratus. Namun abi mah kan dinu lancingan pamakena teh. Ta ibu mah dina materi eta. Gitu. Bahwa anjing mah hanya masalahnya di intonasi. Cik kumaha eta teh Bu. Urang pancing kagok. Urang pancing. Sabab anjing teh, kata anjing teh adalah di urang Sunda mah sebagai kata awalan, kata sambung, kata akhiran. Gitu. Lamun boga anjing, andi kunya anjing aing anjing mane alus pisan anjing bapak aing leuwih alus anjing adukeun anjing gitu. Nya. Eta teh kata anjing teh bisa nyambung we pokona mah. Tapi masalah anjing mah masalahnya di intonasi. Cik kumaha intonasi kumaha Bu? Anjing. Aduh sia. Eta ngamek. Oh. Anjing eta nanya bari nunjuk. Anjing. Eta naon Bu? Eta mah ningali ngarok panu. Aduh daerah mau materi lagi. Tapi bingung ya nyelahna di mana. Ya gitu teh. Sabian mau anjing. Dari mana? Ya, tapi teh ngopi nganu ngamek teh dia. Teu aya. Ai panggil teh ibu pas jeung Cep Gege. Tuh, teu aya ngamek-ngamek teh sok aya wae. Ibu mah lamun keur ngamek oge tara unyang anjing. Tara ibu mah cicing ngambek ibu mah. Beberes. Henteu, ibu mah tara unyang anjing pami ngambek kuda kadek. Aduh mawat di mana ibu? Ya teu da aing maneh juga habusan nana. Paling teh ibu, aduh, aku pengen di luar mah ibu juga nu pasea gitu sareng AGG. Henteu. Gitu. AGG da mang. Henteu ya tingali benyut. Nya gini kan, kunaon eta? Tenggel nu gelo. Di tenggel nu gelo. Toba. Teu kudu api-api rewas, teu kudu biasa we. Di mana nu gelona? Eta di arep di warung. Ah, tuh ku abdi we nu kitu mah. Ari kela Mang Mitra apa nu gelo nu di arep teh? Sok nongkrong di arep deket pengeteman beca. Pan abdi ge pernah leungit beca. Nah,
pada abdi teh hayang kacai. Nya. Ini teh ninggalkeun heula si beca teh. Heeh. Sabdi teh ngaranna hirup di jalan. Saayana we kadang di masjid, Nya. kadang aya di pos satpam abdi teh. Kacai heula. Balik di kadinya beca abdi eueuh. Ka mana cenah? Ari di teangan. Pek teh aya di bawah batu kumaha dipapake. Ke buah batu jauh di kopo. Ya eta ge Bu dipilarian teh. Manehna teh diudag abdi teh nya. Eta mah da abdi aya rencangan lah ojek gitu. Baturan cuma teh nangan beca aing aya nu maling gitu. Nya. Kabayang ku abdi mah diangkut ku Satpol PP. Nya pek teh. Dibawa ku nu gelo. Aya di bawah batu ka panggih teh. Nya. Carekan kok naon sia dibawa beca aing. Serangah senenge ngaluarkeun eta kantong plastik. Iya cenah setoranana. Oh nyesok teruskeun we. Jadi ayo duit mah nya. Jadi nugelona setoran atuh. Nyaraka kok kowe teh lebar lah. Aya lumayan. Karena 350.000 teh. Waduh. Terus 50.000 tuh lumayan. Gede anu gelo jeung mitra ge. Abdi teh terus sepuh gege. Nya. Karena ngabeca teh ena terus tekiat. Selalu selama kahayang abdi teh istirahat di bumi nya omanu kitunya. Geus diurus ku pamajikan, enjing-enjing terus sayogikeun sukun digoreng, ngangge teh manis. Hoyong mah. Hoyong mah itu nikmat gitu. Keun we sukun palebah maling ti mana mah gitu. Ulah Kudu melak sorangan. Abdi teh kahayang mah berarti ayeuna teh geus pensiun lah gitu. Cik agege tebak umur abdi sabaraha? 43. Sanguna 43. Abdi teh 50 atuh. tahun 82 ya geus ngabeca. 82 geus ngabeca. Oh ngabeca abdi mah. Abdi teh can lahir. Abdi budak keneh. Budak keneh tapi geus ngabeca. Malah mah can nepi suku ge. Jadi mun ngabeca teh suku sabulah lah di ngabose teh. Nya maksakeun we da jelema susah abdi. Kudu ceri. Nah sih berarti nu daratang ka beuti mah lamun marenta duit ngarijem duit ceurik hari Nah itu kudu ceri dongeng mah ngadongeng we atuh. Jauh-jauh mah susah. Ya abdi mah emot kana kahirupan kapungkur. Dapun bapak teh jelema beunghar bet. Nyata kudu cerik santai we santai. Mun kapungkur. Bapak abdi teh juragan beca. Namina teh Adang. Geuning pami aya beca anu seratana ADN tadi pun bapak Adang eta teh. mohon ADN teh. Oh. Abdi teh pun bapak mah gaduh 40 beca harita teh. Oh. Geun nikah deui agege anya. Aduh. Oh, pantesan. Jantan teh kabagian. Parebut warisan abdi kan kebagian hiji. Beca teh. Kabagian hiji tina 40. Harusnya teh gitu. Kapan putrana seueur bete. Harita teh pun bapak teh istrina 3. Nu terakhir mah nyaeta pangeretan. Oh. PL. Tuh disebutkan PL. Kenal sama di hajatan. Oh. Hanya nanti kenal di hajatan. Jojogedan nyawer kenalan. Dijajapkan ke kontrakan anak. Aja nanti gitu. Tuh kudu cari lah dongengkeun bereskeun. Mun aja nanti kabungkur. PL berarti Naon ari PL nih? penunjukan langsung we. Lain. Proyek eta mah proyek penunjukan langsung. Jeung apal. Nang ternyata kadang sok sakilas ngagilak teh pinter. Cing nyawa karena penunjukan langsung. Eta mah berarti Dia sok miluan tender gitu. Mohon di bawah 200 juta we. Eta pemerintahan. Terus kumaha cik ieu hayang beres dongengna? Mun abdi teh pun bapak teh ngaco lah gitu. Gara-gara nyawer di hajatan sekali nyawer teh tuh berarti kabungkur mah. Pan artos teh kan aya nu 500-an geuning kan. Nya. Lembaran 500. Artos 1000 gitu. 100 ya aya. Uhun kabungkur 100 beureum geuning 100 kan. beureum. Tah eta teh berarti nu tadi ku abdi suhungkeun teh cicing sia. Bapak keur joget. Gitu dong ini. Anya teh sok jogedan kabungkur teh nu hajat dicaringin. Jantan akhirnya Ditikah si penyanyi dangdut teh. Aduh. Nya pun bapak teh diajar karena keyboard.
Asa apa di dongeng teh? Nah, jadi lembat karena keyboard. Mohon ditinggalkan usaha becan. Oh. Sok katelah kapungkur mah. Om Datuk. No. Om Datuk. Nya sami eta. Seueur masalah abi terang. Seueur masalah anjeun. Nya, Dugikeun ka orotna. entong didongengkeun. Ieu mah ngaran we unggul bawa beda dongengna. Ya gitu beda. Abdi teh aya teh susah hidup gara-gara eta. Karena abdi teh jelema beunghar gitu. Ya matak ayeuna kan aya keneh da teu aya rejeki mah sanu apal nyebunya. Ayeuna jiga nu susah. Engke beuki hese. Tungtungna maot we. Mending sarenang ningali kesusahan. Sanes satu Mang Mitra da teu pupuguh ieu nu kuduna ngeluh teh abdi sanes Mang Mitra. Ya mah agege ayeuna dalam keadaan pandemi gitu nya keur mah hese penumpang abdi teh. Tuluy kudu make masker bari ngaboseh beca eunap. Nyanya Uyuhan abdi teu maotna beca. Nya oke ketang udah bener aku. iya bener. Ngabose barijang ditutupan ku masker. Ai nu sapedahan gitu kedah di masker teh nya. Henteu kan? Nyai kudu nama teu meunang katutup irungna pan udara anu kaluar tina irung jeung anu disedot teh beda. Naon karbon dioksida nya eta teh. Nya kudu Jantan nama racun malah eta teh. racun gitu. Nya kitu berarti jika urang teh yang harapan kenal pot. Kamu nu ribuh nama pame agege pame tos nuang jengkol gitu nya. Tuluy di masker terus ngobrol da cing sumpah ngambe sungut sorangan. Kadang mah abdi gesek Masker tinu ejo beureum ngaranna teh. Ku napas masker kan harejo gitu. Lot ka beureum ipis langsung masker teh. nya juga tilas kenal pot anu 2 tak lah gitu. Ku oli ieu mah dongeng we berarti nya. Nya tapi tos atuh da kapungkur. Agege punten ieu nyuhkeun sabatang. Nya sok. Tungtung bisa. Celenun kana rokok batur sangeuna. Abi ge ti papeserkeun ku Bu Eti. Nya nuhun bae teh duh ieu mah bieu nguping Bu Eti ngambek sugan teh abi mah hidup dan mati kanggo Bu Eti abdi. Mau di. Saha wae nu kanggo Bu Eti rek dek nu gelo dek nu bener ku abdi mah bakal dilawanan. Wah, Pokoknya abdi nu panggeulana lamun Bu Eti anu ngaganggu. eta Mang Mitra teh gaduh eta. Setia. Bu Eti aya 2000. Tungtung nang ya. Ya ieu mah we berarti lah. Da tidak ada makan siang yang gratis lah gitu nya. Abdi ngajagian Bu Eti tapi ulah hilap Bu Eti. Abdi teh kedah nya jalmi susah lah gitu. Kedah di emotan ku Bu Eti. Nyakeun baik itu nama ibu ge aya rezeki makan betah. Tah ieu ya. Berarti kadang Bu Eti. Nya. Tah. Da ya. Nah jadi balik. Ayo, teh Bu Eti. Kamu Bu Eti. Lain ti balik. Tah ieu jang maneh tak ieu nu bener mah. Oh iya bener. Nuhun Bu Eti ya. Abdi bade perbiasa lagi. Nya. Tos waktosna. Nuhun nya. Mohon tos 23 menit. Nah atuh kayak gitu mah. Berarti nuhun abi ge bade ieu heula ngompres heula ieu. Nah, eta ku daun katusba. Nah, Katusba pami namanya teh. geneuk Geuna atanapi ngangge lidah buaya. dikumahakeun. Ditapalkeun gitu, tapalkeun gade kan sok lidah buaya mah jiga gel Nya. tiis gitu. Nya. Cager. Cepol. Cepel aya. Nya ngangge es lah, ngambil mah ngangge es. Tapi permisi lah berarti. Nya. Agak nuhun sabatang lah. Nya. Berarti assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bosna Cangehgar setiap Sabtu dan Selasa jam 2 siang. Aya geuning maot tina luhureun dada. Luhureun beuteung. Artinya memang malaikat geus nyata. Duh, hatur nuhun juragan. Ingas di Kira emota. sabatang lah. Subscribe channel YouTube-nya Bosna Cangehgar dan follow Instagram-nya Bosna Cangehgar. Bosna Cangehgar, Bobodoran Sundana Cangehgar.